Ayo Ayo. Tas tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Lepat gan. Mun tadi teh nyandak bedil angin mah nya. Kumaha, Mang? Mohon maksud teh, mun tadi nyandak bedil angin mah sabatae. Omong Mang Ita. Nyanya. Nyata puguh teh inget. Padahal mun nginjem ka juragan mantri guru mah. Puyuh kan? Hah? Puyuh kan? Puyuh gonggong. Cek Mang Ita bari ngalesotkeun babawaanana. Gajela ngaluncatan rungkun sembung kabelah katuhu. Berang-bang lumpat ngurelingan tumpukan jarami garing. Bekilila beki ciut buledan anu dikurilingan. Bari lumpat nate beki letik bruk bae ditubruk. Benang Mang. Cek Sulanjana ngagorowok tinu kudana. Anu tita tadi ngajanteng ninggalkeun ningalikeun peta-petana Mang Ita newak puyuh. Mani Agong kan? Tembalna bari ngacungkeun puyuh gonggong sagede ti kukur. Aduh. Mani lintuh kitu. Mana teuing girinyina? Alamat awon kan? Omongna deui bade nyamperkeun ka jalan. Alamat awon kumaha? Awon keur si Bibi. Nah kumaha kitu? Agan bade kenging jodoh. Hartosna ka Bibina moal aya deui nu meresen jigana kamari. Jika kamari moal anu meresen. Kumaha Mang teh? Kapan Mang anu nubrukna tangtuna oge Mang arek nyandung? Sami awona kanggo Bibi mah. Tembal Mang Ita. Bari jung deui arindit naruluykeun lampahan. Teka catur deui di jalanna. Dina mangsa tengah poe kakarak narepi ka Cisampih. Tuluy ngareureunnan di warung. Bari murek bekal. Di pasir ipis jalan setapak anu arura arile nanjak mudun. Di papesan kurarambu jalan anu ngaroyom. Kaya ning kaso manjah jeung daun tepus jeung tutuhan lainna anu ngarambat ka jalan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Bade angkat ka mana gante? Cek tukang warung. Bade ka Cipakem Mang. Tembal Sulanjana. Tebih geuning kitu. Mohon naon tebih keneh kitu. Manawi lalakon 3 jam deui ku kuda mah. Bade kiai teh manawinya. Omong tukang warung bari seuri. Mohon. Tembal Sulanjana. Atuh da leres. Najan di luhur gunung di leuweung-leuwang liwung. Bujang-bujang teu burung mungpung. Da mojang nu jadi duyung. Omongna bari seuri. Baruk mojang. Kelanan. Taterang kuring mah mojang sa Mang? Tanya Sulanjana kalayan Daria. Har, manawi teh? Leres taterang abdi mah. Kapan mama kiai hanapi teh jadi kajabit 7 umur teh anjeunna teh kagungan putri istri gelis kawanti-wanti enda kabina-bina eta teh juragan. Mitra kaum dangu. Ngadenge omongan ti tukang warung samodel kitu. Sulanjana seuri meningah kai bari pok ngomong. Kala Mang, magat kalimah.
Eta mang ku pintar ngarakit omongan. Diajar di mana mang? Oh, tadi ajar mang mah. Kitu bae kenging mulungan ti tukang pantun. Sareng tipun anak. Ari maca buku taman pustaka. Tembalna bari seuri. Panpun anak teh sakolana perpole eta teh kan. Mung teteras da kabujang dikawinkeun. Gitu. Mangga teraskeun kumaha mang tadi teh? Nyanyi parawan keur Sumedang rumaja putri. Teras kumaha? Lungguh timpu kawuwuh kasipuh ku pangabaru. Gelis mencenges aruming pasantren. Si mawur sengitna mancawura eta tegan. Pasantren jadi hanuteun. Da kasendahan ku nu harayang meti kembang. Para santri pagetol-getol paleket-leket ibadah. Mun kiai nyaurek miwarang, paboro-boro paget-haget nyampurkeun. Sugan di piwarang mantuan nu geulis di dapur. Cek tukang warung. Ari Sulanjana teu eureun-eureun unggut-unggutan bari nyanghel sorangan. Teras mang, betah kuring mah ari ngupingkeun nu cacarita bisa nyarita teh. Cek Sulanjana. Tukang warung seuri bari pok ngomong deui. Hiji mangsa mah mang oge kawenehan. Harita teh mang tas ngadon dagang ti Subang. Lebah Cipakem teh kitu manawi jam 3. Keur jongjon ngabengkot nanggung ngandret bae mang ningali kabelah kenca. Katingali aya nu keur nanjak ka diokon. Aduh agan. Manawi teh widadari atuh da mangga bae cipta ku agan rambut hideung panjang ngagebay ombak banyuan. Tungtungna dicangreudkeun. Pamenteu gamulang bulan purnama, bulu soca celentrik pangembungna mancung meusan gan. Di samping jangkung baseuh rapat kana salirana anu sampulur. Katingal ti luhur lebah dadana tingrung kunung semu enai kasinaran panon poe sore. Nah dagan. Kumaha kitu? Ari jedak teh mang nubruk tanggungan batur. Nuker ngeureunana nepi ka kokosehan. Tapi ari panon mah anteng ningali nu tas diangir. Cek tukang warung kalayan sumanget pisan dina juparitana teh. Aya wae si mang mah. Sulanjana, Maita, Mang Ita maksud teh jeung nu araya di dinya. Malah tukang warunganna sorangan oge rame saleuseurian. Cekap mang. Hatur nuhun mang. Cek Sulanjana. Bari ku siwal mayar urut dahareun jeung cikopi. Permios mang. Doakeun bae mugi-mugi kuring oge kawenehan. Omongna bari seuri. Ulah kendat mapatkeun asihan bae gan. Kumaha mang? Sumun ulah kendat mapatkeun asihan, malum tampikan. Cek tukang warung bari seuri. Mitra kaum dangu. Bari imut selak di Sulanjana tumpak kuda dituturkeun ku Mang Ita. Mitra kaum dangu. Kuda neker nanjak. Beuki lila beuki netek. Mang Ita meni ngahegak jeung kokoprot kesang. Rong heap ka puncak tanjakan panaweuyan. Tidinya mah mudun nurugtug. Bada asar rengse ngawuruk saperti sasari kiai hanapi calik di tepas hareup. Mayunan cikopi haneut.
lalawuhna belum cau kapas jeung gula kawung. Nok Saniah diuk gigireunana kucas kecos ngajarumat baju takwa ramana. Nok, cek Kiai. Asa rek aya tamu ieu teh. Sumohon. Kukupu ti tadi pupuntiran bae di tengah bumi. Sareng hayam bikang deui enjing keneh pisan parantos kongkorongok. Walona bari seuri leutik. Nok mah cek Kiai bari imut kagugu. Bisinya kebutan pangkeng hareup. Unggal dinten oge sok di kebutan. Benahan maksudnya bisi tamu ngerasakeun kulem. Tamu can kantenan atuh. Parantos kedapak pikpak bebenah. Nyata bisi da saya rugina ieu bebersih mah. Cek bapana. Atuh leos Nok Saniah ka pangkeng rek ngabenahan kamar tamu. Mitra kaum dangu, kabuktian pisan keur kitu jol aya santri nu mopoyankeun aya tamu. Rupina memenak, da tumpak kuda sareng nyandak gundal sagala. Pokna deui. Haturan, diantos kitu ku mama. Cek Nok Saniah. Gidig deui ki santri nepungan tamu. Ari anjeuna jung ngadeg memeres raksukan jeung memener kerpus bodasna. Sanggeus Sulanjana masrahkeun topi jeung kudana ka Mang Ita, tuluy nuturkeun ki santri ngadeheus ka Kiai. Kasampak Kiai geus ngadeg dina lawang, sampoyong Sulanjana munjungan bangun nu ajrih pisan. Oh, aturan Raden. Cek Kiai bari nampanan leungeun Sulanjana. Nuhun. Walon Sulanjana pondok. Damang mama. Pangesto mangga calik. Omong Kiai hanapi bari asup. Mitra kaum dangu, memeh asup Sulanjana ngalaan heula sapatuna. Sok ditunda di hareupeun golodog beurek diukluk tungkul. Sinarieun ngarasakeun rumpahan ka gunung. Ceuk Kiai muka carita. Bari teweleh neuteup nu tungkul. Dina hatena asa geus kungsi wawuh kana beungeut keureut kitu teh. Tapi teu inget di mana. Maksad bade ngadeus mah parantos lami. Mung nya kitu repot ku damel. Sareng ngantosan pakansi nu rada lami. Di mana kitu di damel teh? Di sakola di kacamatan. Oh, di sakola perpoleh teh manawinya. Sumuhun laras mama. Parantos lami alihan di mana? Nembe kagenep sasi ieu. Sareng nembe pisan di damal ieu teh. Oh, ayeuna teh nuju perek gitu. Sumuhun, pakan si mulut. Rada lami menawi. Saminggu. Tembal Sulanjana kalayan daria. Mitra kaum dangu, telila berai panto kapatengahan muka lalaunan. Kareret kujuru panon Sulanjana aya awewe geulis nu keur nanggeui baki. Dieusi ku cangkir sieun teh jeung keler. Gebeg teh hatena ngagebeg tuluy tutunggulan rosa. Cek pikirna temencog saltik oge omongan tukang warung di Cisampih teh. Saumur dumelah kakarak maneh ngarasa ting sariak sabulu-bulu samodel kitu. Jeung naon nalawuh nanyana teh Nok? Cek Kiai ka Nok Saniah. Anu mawi ngaburui bae. Walona bari imut panonna ngareret sakiceup ka tamu. Cekap. Cek Sulanjana bari nahan renghap. Langeor nu geulis asup deui ka jero. Sok mangga atuh dileueut tambahanna.
Cek Kiai bari nyuruput si kopina. Sanesnya dak rencang. Di mana ayeuna? Nuju ngalaraskeun kuda heula manawi. San. Ki Hasan. Kiai ngagenteran Ki Hasan nuker mantuan si Nok di dapur. Nun, tembal Ki Hasan bari norojol. Iya rencang, iya agan, mun geus beres sina ka dieu. Mangga nun, mangga. Tembalna bari ngaleos deui. Mitra kaum dangu telila Mang Ita asup sok koper letik wadah pakaian jeung buntelan deket panto. Manehna tuluy nyolongkrong munjungan ka Kiai, tuluy diuk tukanggeun sulanjana. San cek Kiai deui ka Ki Hasan nu nangtung keneh deket panto. Ieu cacandakanana bawa ka pangkeng tamu. Mangga. Tembalna bayi regayang koper jeung buntelan tadi jingjing. Sulanjana ngicepan Mang Ita, nu dikicepan Surti tuluy nuturkeun Mang Hasan asup ka kamar tamu. Dibuka eusina keur kikintun, kopi, gula batu, gula pasir jeung susu kaleng, sok-sok dibikeun ka Mang Hasan. Mangga atuh, bilih bade kanjaban heula. Ya, bilih bade kajamban heula. Mama katajug ti payun. Keun ngobrol mah urang teraskeun engke wengi bae. Cek Kiai bari ngadeg leos keluar. Mitra kaum dangu, peuting bada Isya jeung sareresna dahar peuting, Kiai jeung sulanjana guntreng di patengahan. Kiai ditakwa bodas dikerepus bodas disinjang pelekat hejo. Sila bari nangkep bantal dina lahunanana. Sulanjana sila mendeko di hareupeunana, dibendo rapat di bedahan bodas di samping gerusan. Ari Mang Ita tas cape dahar seubeuh atuh telila oge geus ngaguher sare tibra. Nok saniah kareunge keur ngaos digerendengkeun, tayoh nama sieun ngabaribinan kanu keur salah sauran. Sayak tos nama mama, cek sulanjana bari tungkul bangun nu ajrieun pisan. Nu mawi abdi ngahaja ngadeus teh. Sajabati nyanggakeun silaturahmi. Aya nu bade dicarioskeun. Perkawis naon atuh? Bade dicarioskeun ti ngawitanana bae. Mung rada panjang tangtosna oge. Sawios, mangga. Abdi teh mama. Tisa emut teterang di bapa. Cek sulanjana ngamimitian caritana. Nu ngarasanan teh mun pun bihang bae. Teras kumaha Raden?
Lugi ka abdi tiasa sakola ka sakola guru oge. Sasa tanaga pun biang. Lajeng salamina sakola 4 tahun di Serang Banten. Di mana? Di Serang Banten. Di Serang Banten. Sumohon mama. Wangsul kalembur teh henteu satahun sakali. Da walurat kanggo ongkosna teh. Teras kumaha? Sasi rewah kamari nembe tamat sakola teh. Atuh wangsul teh kantenan bari jigrah pisan. Dume hasil maksad. Bagja Raden. Nanging kumaha? Nanging dugi karo rompok nyandak pun biang mohon nyampak teh. Kumaha Raden? Sumohon dugi karo rompok nyampak pun biang udu ripuh. Tidak mang wales. Ibu teh sumohon malah dugi kanteuna. Cek Sulanjana eureun heula nyaritana diselang ku nyusutan Cimata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek Yai bari unggut-unggutan nelaunan. Sing sabar tawakal Raden. Dan sadayana oge kagungan Gusti. Cek Yai. Mitra kaum dangu. Sanggeus rada leler pok deui Sulanjana neruskeun caritana. Kinten opat atanapi 5 jaman deui ka pupus. Kumaha eta teh cu? Pun biang teh sasanggem ka abdi mani panjang lebar pisan. Malah ditungtungan ku amanat. Kumaha sanggemna? Kieu sanggemna teh. Aki hidup harita di desa Marga Bukti mah. Desa mana? Desa Marga Mukti mama. Terus patani anu pangsugihna rayap sapi mundingna, upluk aplak sawah taluna, atu balong aya tiluna, ari putranangan embu-embuna. Nini hidup pupus keur waktu embu leutik keneh. Embu kawin ka bapa hidup jelema saliwat. Embu kaboro ku bogoh nepi ka teu mapay heula adat kalakuanana. Terus kumaha Raden? Ari geus jadi salaki kakara kanyawan yang lain jelema bener-bener pamainan palacuran. Ngedul naudu bila deui. Hirup ngandalkeun panyakuta mitoha. Terus sakali mangsa kira-kira jam 8 peuting. Sumuhun saur pun biang. Mohon kumaha Raden? Aki hidup angkat ka sawah rek neang cai. Diantar ku Ki Enjo panyambut. Ari kira-kira jam 11 Ki Enjo datang rehap ranjung. Bari rawah riwih ceurik. Cenah aki hidup cilaka katinggang batu nepi ka ripuh pisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus kumaha Raden? Atuh bring ti lembur teh tetangga-tetangga marawa obor jeung cikrak. Terus kumaha? Arindit ka tempat kecelakaan. Mohon saur pun biang. Nya. Aki hidup kasampak geus pupus saurna. Malah batuna anu ninggang oge katingali keneh ngahempikeun salirana. Astagfirullahaladzim. Sapupusna aki hidup saur pun biang. Raja kayana anu sakitu reangna teh kabeh ragrag ka embu. Tapi teu kongsi 2 tahun. Gas bersih dijualan ku bapa hidup dipake main jeung lacur. Astagfirullahaladzim. Notorogonana teh ari embu geus malarat macul bae ditinggalkeun kabur. Harita umur hidup kakarak 4 tahun saur embu teh. Mohon saur pun biang. Sakumaha nyeriperin hati embu harita. Ku hidup oge tangtu bisa dikira-kira. Sanggeus 2 tahun teh beja teh carita nyambu teh rapa ka kaum. Rapa pun biang teh. Sumuhun saur pun biang teh kitu mama. Satahun ti harita embu kawin ka hiji lalaki. Kalawan maksud hayang dibantuan malas kanyeri. Tapi eta lalaki teu daekeun.
hatena bersih lir sutra nyambu teh indit. Mitra kaum dangu nepi kalebah dinya Sulanjana nyaritana. Kiai mani muralang netep pamente Sulanjana, tapi Sulanjana pura-pura tengeh pok deui nuluykeun caritana. Cek pun biang teh deui ayeuna embu gering rarasaan mah asa samar pibisaeun menyat deui. Lamun embu nepi ka pasti wayahna ku hidup deusan suwunkeun hampurana. Cek Sulanjana ngobrol panjang lebar bari bluk weh nyuh kana lahunan kiai pok deui bari sesegruk. Mama hapunten pun biang. Astagfirullahaladzim. Kelanan Raden. Iya teh kelanan hapunten pun biang mama. Kelanan Raden. Ibu teh Bi Umi teh laras mama laras. Aduh horeng anak aing iya teh. Kiai ngagero bari ngarangkul. Cengkat kasep cengkat tuang ibu dihampura lahir batin ku mama cengkat bager. Mitra kaum dangu keur kitu nok saniah asup ka pasamoan. Manehna colok ningali nu keur paungku-ungku teh. Nok cek kiai daredak keneh. Geuning ieu teh lanceuk nok lanceuk pateterean nok ieu teh munjungan kainya. Atuh harempoy anu geulis teh munjungan. Mitra kaum dangu nok saniah ku bapana pohara di pikadedehna. Atuda keur mah anak ngan hiji-hijina turug-turug satincak sapari polahna teh ngan pilucueun bae. Santri-santri anu maratuh tambah baretaheunana dan nok saniah bisa pisan meuli-meuli hate teu nyarahweun ari nu geulis lindek japati mah. Hate kiai ngarasa hariwang dumeh boga anak awewe geus sawawa tacan aya nu nyangking. Manehna rajeun nyarita babala gonjangan ka anakna. Sangka nok saniah buru-buru milih pipanutaneun sugan geus aya nu surup jeung lelembutanana. Tapi sanajan rea santri piliheun boh nu geus luhur ajianana boh anak anu cukup nok saniah waleh godeg basana teu acan aya nu cop kitu. Ari ayeuna mitra barang pendak jeung lanceuk patetereanana hatena bet beda ti sasari. Mun pareng patingal komo mun pasangrok panon hatena make sok tutunggulan rosa. Awakna sok ngadadak lungse jeung ting sariak asa-asa paranas tiris. Alah bata nu gering huntu. Geus tilu peuting ti barang munjungan ditepungkeun ku bapana bet jadi hese sare
teweleh guling gasahan jeung luhlah tepuguh rarasaan. Rayu berang datang nimbungan minuhan helang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu, kocapkeun harita teh kirawanci pecat sawed, karenge kiai ngagenteraan, nok kah nok saniah norojol kaharep lain bapa mah hayang berang teh hayang dahar, bet hayang jeung seupan daun kacang. Mun ngunder ka kabon beung pengisu keneh. Mangga. Tembal nok. Sup ka dapur ceug kana ayakan leutik jeung peso dapur. Leos ka tukang tuluy nanjak ka tonggoh ka kebon. Mitra kebon jagong garapan para santri ngemplo hejo. Jagongna sedang kumicis. Sisi heuleranana kacang panjang ditutulusan, buahna rambai tinggarbai keur meujeuhna raranguna. Turut-turut sisi heuleran terong galatik paselang jeung areuy bonteng ngagarayun. Buahna keur meujeuhna cetrokeun jeung kokoseun. Dina wates sabudeurna tangkal hiris buahna meuhpeuy meujeuhna pencokeun. Nungundur bangun tejunun balas juntang janteng bari malaweung. Hatena tewaleh asa-asa boa aing ambon sorangan gitu. Tapi cek hatena keneh ari sorot panona mah beda serekna, beda karasana. Nya sakapeung mah boh tetepna boh imutna sok karasa hambar teu anteb teu leleb, tapi manehna ngarasakeun nok saniah geus ngadenge ti bapana sajarah sulanjana. Kumaha gudawang raheut hatena lantaran kalakuan nu jadi bapana. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun, cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun, dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina, dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.